Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun kana cariosan anu katunda masih nyarioskeun asmana Gusti Allah, sifatna Gusti Allah anu ka-87 gelarna Gusti Allah Al-Waris. Gelar Allah Subhanahu wa taala anu ka-87 Al-Warisu, hartosna Allah Subhanahu wa taala dat anu maha ngawaris Allah Subhanahu wa taala. Sareng Allah Subhanahu wa taala ahli waris anu hakiki sakabeh alam, sakabeh makhluk, sakabeh harta benda kabeh bakal kembali ke Allah Subhanahu wa taala, bakal diambil kembali ku Allah Subhanahu wa taala, dihak kabeh ku Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah Subhanahu wa taala ngawariskan janten sakabeh makhluk. Makhluk kabeh ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin warisan. Langit ku Gusti Allah dipaparin warisan ku mangrupakeun kahirupan. Hirup langitna da makhluk. Kokoh teras dipaparin papayas gigindingan, dipaparin gigindingan langit ku Allah Subhanahu wa taala. Teras bumi ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin warisan. Da sami makhluk bumi oge. Paparinan gunung, dipaparinan wahangan, susukan, danau, laut, tatangkalan, jujukutan, sadayana anu aya di alam dunya eta mangrupakeun papayas kanu janten bumi. Terus makhluk-makhluk anu aya di muka bumi ieu sato kabeh anu aya di daratan dipaparin warisan ku Allah Subhanahu wa taala ku mangrupakeun kahirupan anggota badan masing-masing. Teras direzkian ku Gusti Allah saumur hirup makhluk anu aya di lautan kabeh ku Gusti Allah dipaparin warisan. Terus manusia kabeh dipaparin warisan ku Allah Subhanahu wa taala teu tanggung. Allah Subhanahu wa taala ngawaris maparin warisan kanu janten makhluk saumur hirupna. Anggota badan mangrupakeun warisan ti Gusti Allah, terus dipaparin kahirupan ku Gusti Allah dilengkapi ku panca indera soca anu tiasa ningal kana sagala rupa perkara sareng tiasa ngabentenkeunana. Cepil tiasa ngarungu kana sagala rupa sora sareng tiasa ngabentenkeun mangrupi-rupi sora, mana sora hayam, mana sora sapi, mana sora munding, mana sora kuda jeung sajaba-sajabana. Sora jalema, rupi-rupi sora si A si B tiasa katangkep ku urang. Ieu mangrupakeun warisan ti Gusti Allah anu kalintang ageungna, ageung mangpaatna. Seueur-seueur warisan ti Gusti Allah ieu mangrupakeun modal kanggo urang sadayana. Urang sadayana kedah tiasa ngalap untung tina naon-naon anu tos dipaparinkeun ku Gusti Allah. Modal kanggo ngalaksanakeun ibadah, taat, takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Penting urang sadayana ngamangpaatkeun anggota badan mangrupakeun warisan ti Gusti Allah kanggo bekal urang sadayana, dianggo modal urang sadayana, dialap untung ku urang sadayana
dianggo kana ngalaksanakeun kana naon-naon anu diwajibkeun ku Gusti Allah, naon-naon anu diparentahkeun ku Gusti Allah. Da jelas sakabeh anu diparentahkeun ku Gusti Allah bakal diganjar ku Gusti Allah. Terus pada uninganya mun penting urang sadayana kana ngalaksanakeunana, penting urang sadayana ngalap untung tina naon-naon anu tos diparenkeun ku Gusti Allah kangge bekal kin di yaumil jaga. Terus ngalaksanakeun kana naon-naon anu diwajibkeun ku Rasulullah sareng berusaha ngalaksanakeun kana naon-naon anu disunahkeun ku Kanjeng Rasul. Anggahota badan urang sadayana penting ditasarufkeun, dianggo ngalaksanakeun kana perkara-perkara anu batak ngajantenkeun ibadah badituna anu bakal ngajantenkeun ganjaran tina afaliyah, tina aqwaliyah, tina samiyah. Penting urang sadayana ditasarufkeun, dipake ngalaksanakeun kana naon-naon anu diwajibkeun ku Gusti Allah sareng anu diwajibkeun ku Rasulullah jeung berusaha ngalaksanakeun kana naon-naon anu disunahkeun ku Kanjeng Rasul. Yang penting urang sadayana menghindar tina naon-naon, ngajauhan kana naon-naon anu dilarang ku Gusti Allah sareng Rasulna. Da ieu mangrupakeun warisan ti Gusti Allah kahirupan urang anggahota badan urang sadayana, terus dipaparinan rezeki ku Gusti Allah saumur hirup, dipaparinan harta benda saumur hirup ku Gusti Allah, warisan Gusti Allah seueur teu tiasa kaetang mangrupakeun nikmat anu dipaparinkeun ku Gusti Allah. Sifat Rahman Rahim Gusti Allah mun dietang geus moal kaetangnya nikmat anu tos dipaparinkeun ku Gusti Allah. Penting urang sadayana bersyukurna, yang penting urang sadayana nambih-nambih ningkatkeun urang sadayana dina amaliyah ibadahna taat ka Allah Subhanahu wa taala. Eta warisan ti Gusti Allah, sakabeh perkara anu aya di alam dunya ieu mangrupakeun warisan ti Gusti Allah anu tiasa dialap mangfaat ku Gusti Allah. Sifatna Gusti Allah an-nafi teh anu maha maparin mangfaat. Sakabeh perkara anu aya di alam dunya kabeh tiasa dialap mangfaat. Anggahota badan urang tiasa dimangfaatkeun tina gerak-gerik anggahota badan urang, afaliyahna, aqwaliyahna, samiyahna, basariyahna sadayana tiasa dimangfaatkeun. Terus anu katinggal ku urang sakabeh perkara anu aya di alam dunya tiasa dialap mangfaat ku nu janten sakabeh makhlukna. Gusti Allah anu maha maparin kamangfaatan ieu mangrupakeun warisan ti Allah Subhanahu wa taala kanu janten makhlukna. Benten sareng makhluk urang boga warisan ti kolot, 1 juta 2 juta bedituna paling 100 juta paling saeng terbatas, tapi warisan ti Gusti Allah tidak ternilai. Soca we soca ieu mangrupakeun warisan ti Gusti Allah. Mun dijual miliar mun aya nu rek meuli miliar moal dijualnya soca dina lamun aya jalma anu ngajual soca teu waras jigana nu ngajual anggahota badan teu waras, mahal anggahota badan teh. Ieu mangrupakeun paparin ti Gusti Allah, mangrupakeun warisan ti Allah Subhanahu wa taala. Kahiji eta Gusti Allah anu maha ngawaris, anu maha maparin warisan kanu janten makhlukna. Kedua, Allah Subhanahu wa taala dat mutlak, pewaris anu hakiki, ahli waris anu hakiki Allah Subhanahu wa taala. Sakabeh makhluk anu aya di alam dunya pada akhirna bakal kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Alam kabeh bakal kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Naon-naon anu
pemilikku manusia eta mangrupakeun warisan ti Gusti Allah, mangrupakeun titipan ti Gusti Allah, mangrupakeun pinjaman ti Gusti Allah. Pada akhirna sakabeh titipan pasti diambil, kudu nitipkeun, sakabeh pinjaman pasti ditagih, kudu minjamkeunana nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatna sakabeh perkara milik Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah Maha Al-Waris teh, ahli waris anu sejati, anu hakiki, anu mutlak, Allah Subhanahu wa taala. Sakabeh alam kagungan Allah Subhanahu wa taala bakal kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting orang sadayana introspeksi diri orang sadayana. Dagening anu maha abadi mah Gusti Allah, sagala rupa oge kagungan Gusti Allah, pada akhirna bakal kembali ke Gusti Allah. Dagening anu dimiliki ke urang teh mangrupakeun titipan ti Gusti Allah. Mata penting urang sadayana ngalap untung urang sadayana tina kahirupan anu tos dipaparinkeun ku Gusti Allah. Urang penting kedah tiasa nasorupkeunana anggota badan urang sadayana, kedah tiasa ngamalkeunana sakabeh anggota badan urang sadayana, panca indera urang sadayana penting dianggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Pertama ngalaksanakeun kana naon-naon anu diwajibkeun ku Gusti Allah, sareng nebihan kana naon-naon anu dilarang ku Gusti Allah. Ngalaksanakeun kana naon-naon anu diwajibkeun ku Rasulullah, sareng nebihan kana naon-naon anu dilarang ku Rasulullah. Jeung berusaha urang sadayana penting berusaha ngalaksanakeun kana naon-naon anu disunahkeun ku Kanjeng Rasul. Penting urang sadayana berusaha ngalaksanakeun kana naon-naon anu bakal ngajantenkeun ganjaran nalika dilaksanakeunana. Nah tina pagawean urang, nah tina ucapan-ucapan urang kumaha ngrupakeun ngaluarkeun kalimat-kalimat thayyibah, kalimat tahmid, tahlil, shalawat, tasbih, dzikir, maca Quran jeung sajaba-sajabana. Pangrungu urang penting dirungukeun kana naon-naon perkara anu matak ngajantenkeun ganjaran sagala rupana. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.